mikiran baik dek datang bulan Ramadan teh aya nu mikiran awak duh aing mah awak teu pati sehat hayang puasa di bulan Ramadan deres keneh aya nu mikiran duh urut balanja tahun kamari ge can impas datang deui Ramadan pamajikan geus ngagereyeng bae hayang meuli kutang dua aya anu deuk datang Ramadan teh kabingungan hiji di PHK kontrakan can kabayar balik ke Lampung di Lampung ge keur paili ka Medan ke Palembang mending maling bae di dieu lah motor maling buat gitu bae macem-macem datang bulan Ramadan aya anu bunga alhamdulillah aing mah datang Ramadan teh senang kunaon emang kita subuh hudang-hudang jam 6:30 mantep tuh nu ngaganggu ngahaja we nya ngonci maneh pamajikan lagi geus bingung gateung mah eleh ieu mah ngerekeun gateung aya nu geus kitu aya nu bunga bulan Ramadan teh senang aing mendek datang Ramadan teh kunaon buka macem-macem geus teh kopi susu rujak eta be nu kararasakeun ih bangunan nu karituna bae puasa teh dengkeun Kangjeng Nabi man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran bahu lain lalagan jelema nu bunga kadatangan Ramadan haram awakna asup ka neraka poh arajas antak tadi ge aya nu bunga deuk HS bae nu bunga lantaran buka macem-macem nu bingung urut tahun kamari can impas aya anu di PHK macem-macem tahun bener teh mah kabeh nu bener mah bunga kadatangan bulan Ramadan deuk disambut Ramadan teh moal eleh ku nyambut ka bogoh urang mun urang deuk kadatangan ka bogoh urang deuk kadatangan bebene urang sapoe eta mandi 17 kali 17 kali gosok dage make batu bangkong ajur awak ujian tadek jambut kadatangan ka bogoh teh kos kitu ulah aya kokotor setik-setik acan besi ka bogoh kecewaeun pokona mah deuk kadatangan ka bogoh poe Sabtu ti subuh mandi deui di samping mandi deui ngacak deui ngaca di tukang hareup ngaca na ge teu cukup di hareup di tukang di kacaan sesengitan geus puguh bangsa nu sok babauan mah ieu mah geus macem-macem sesengitan malik hangru deui loba ting sesengitan edek jambut ka bogoh teh pohara nu aya mah komo disuguh-suguhkeun nu eueuh diayak-ayakeun bahkan berani maling jang ka bogoh di warung di deuleu tukang warung mah ieu tukang warung na jeruk apel dicokot dipaling jang ka bogoh berani teh kos kitu teh
pokoknya maka jenting batur kecewa ge asal kabogoh ulah kecewa nyambutna pohara jasa santri mah lamun naon gitu pertemuan jeung kabogohna haju ka kolot sieun pan minta duit eta kitab nu geus dicoret dijual we tafsir Munir jual gampang aing meuli deui engke penting ieu we nutupan kabogoh bae pan belon teh santri teh belon geus pokona teu belon teh naon kitu bae geus jual geus buku atuh samping mah teh geus biasa ieu mah kitab tafsir Munir dijual bae tuh eta naon eta nyambut kabogoh pohara jasa nah ye urang dek nyambut bulan Ramadan kudu ngalungan tibatan nyambut kabogoh sebab ari itu mah urusana jeung makhluk ieu mah urusana jeung Khaliq jeung Gusti Allah anu nyahueun ka urang nyambut henteuna bunga henteuna mapag jeung henteuna Allah lah dunya sedangkan Allah mah geus ngajelaskeun as-shaumul li wa ana ajzi bihi puasa mah nu aing ulah nyaho sia mah laksanakeun bae urusan ganjarana aing nu bakal mereka sia wa ana ajzi bihi teu dijelaskeun sabaraha derajat teu dijelaskeun ulah aya nyaho pokona mah sia mah puasa bae eta mah nu aing nu bakal males na sia mah puasa bae kajeun SPG subuh hudang maghrib no problem aduh asana SKB mah lantaran hebatan puasa teh di akhir zaman kiamat dibanding jeung beuntak modelan kene ngees tah bahasa Tangerang ngees tah perkaleran ngees di kita HS ge mung ngees bae eta bahasa ulah dileungitkeun asli penduduk pedalaman Tangerang eta ngees aduh tah ieu dibandingkeun jeung hudang hebatan kene HS bareup bada subuh hudang zuhur teu make salat rawatib baca sunah teu make geus wudu bari rada peureum saeutik sholli fardhu zuhri arba teu berjamaah Allahu akbar hampir teu salam HS deui hampir anu tetep salam waalaikumsalam gua lepak we geus teu maca istighfar teu maca subhanallah langsung di dinya kene di sajadah hudang asar kacai deui semua peureum sholli fardhu asar Allahu akbar likum brak deui HS udang maghrib geus disadiakeun kopi susu teh segala rupa rujak na ge nya mah embung gelas letik nu gede dua wah jasa gedean kene ganjaran si eta dibandingkeun jeung nu hudang tisuk nonton TV bae terus datang ke zuhur nonton TV datang ke asar atawa aki-aki nonton TV teu ngan cicing di hareupeun jalan ai leungeun we nyekelan tas bae ai mata kasih embah blon eta aki-aki eta blon di Cikupa di Cilongok ento Cilongok mah wawan kitu wawan neuleukeun paling nyekel nya mah leuwih parah tah perbandingkan sing hade orang puasa orang supaya rapi supaya mantep abeh nu enggeus malah atuh geus kuari ka hareup supaya rada bagus ieu mah kudu jangan aki-aki bae nu pasti jasa moal datang ka Ramadan hareup kitu bae lah geus geus cenah mah geus nyaho tamat nyaho teu Ramadan ge ieu kabur dikubur kudu boga perasaan kos gitu namun boga perasaan aing asana panjang kene umur panjang kene bloon tama aki-aki tambahan bloon bin goblok tama aki-aki kudu boga perasaan asana aing moal datang deui ka Ramadan hareup duh deuk nyaan lah aing mah tuh kudu kitu sambut Ramadan Quran geura di mana tak Quran kuari
Di mana? Tanyakan ka Incu. Incu ukuran di mana? Ukuran sah? Ukuran aki. Du kamari teu di luar kamari teh dijual. Sial teh Incu deui saruana jeung bapak kolot teh blon kabeh. Siapkeun ukuran. Lah cenah kieu ya geus teu bisa majat. Geus teu kadeuleuh kayak kaca. Jadi cenah teu geus teu bisa hese balelo. Deulekeun Quran teh kudu dibaca, buka, deulekeun, beres. Kayak aya Incu bah Malik bah. Paingan hese dibacana tuh Malik ieu. Sawa inget maca koran teh. Oh, budak kadana bebeja ka babaturanana ka anak. Maka dia rame jasa, mobil dibalik kabeh. Mana cek Incu dan dibalik. Salah maca. Kadang koran anu dibalik. Ai kolot baheula kos kitu. Nah, ieu sambut Ramadan atuh moal bisa nyambut ka Ramadan mun teu nyaho darjah kaunggulan Ramadan. Urang deuk datang lurah, teu nyaho eta lurah, atuh biasa bae urang pajar hansip. Biasa bae. Dek datang camat teu nyaho eta camat jeung kadar keagungan camat datang ka mana teu nyaho teu biasa bae malah teu ditanya ku urang. Dek datang bupati teu nyaho kemuliaan bupati keagungan bupati moal disambut atuh. Kitu kene dek datang presiden teu nyaho keutamaan presiden keunggulan presiden biasa bae. Tapi lamun nyaho poho ieu bos di mana datang sok burak bere bahkan nyanananya ieu nu saha tanah ukur mantap jasa ya beli geus ku sia ai bapak aing lenteu deuk sit doang bos bloon di manugos ge mah nyahoeun bahwa ieu mawa keberkahan waktu dihormat. Jadi urang ngahormat teh ketika nyaho ieu teh bupati anu menyelesaikan urusan-urusan di kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Berbagai urusan, berbagai sektor kunyana diurusan, perpolitikan rapi, tataanana, perekonomian rapi. Jalan ge disambung-sambungkeun ngan nyambungkeunana teu rata. Ieu bupati bego ieu. Bupati apa lagi urusan aing sama urusan PJ sama urusan PJKA kareta tuh PJKA mah urusan PU tah PU na bloon kabeh mun teu bisa bebeja ka aing atuh ku aing diurus pokona mah ieu ulah datang ka nungtek ieu tah nungtek bejakeun ka bupati tah bloon tah lain bupati nu bloon tah si eta na atuh hajuna mapan kabehan pancena kieu harenges amat teu nyahoeun nya nama nu laporan ka aing nu ngaguling sabaraha urang nu menta cai ka aing ajunya anak teu boga duit menta ka dokter ka aing pan menta nya teu nyahoeun pan ai tampiling bisa ku aing dia ye waalaikumsalam kurangnya ragag tuh di mana tuh di nu sambungan teh kieu atuh pan bebeja ka dieu menta jang meuli eta kene ieu atuh pan bebeja ka dieu teu boga duit aja pedal dah rusak yo nganteng ngendong doang nih mah atau kayak ngabejaan ge kos gitu teu percaya didatangkeun ku aing jelema tah ditengetkeun dicekal ieu saya orang mana orang anu ieu sia orang anu lain saurang lamun itu teu percaya beusi bupati teu percaya tah rakyat sia tah bego beureuh lah itu nyana ti loka jalan apa ka mana sih leuleumpangan ka Bandung bae eta naon sambungan rapihan rakyat leutik ye nu ngaguling loba jasa santri aing aya nu ngaguling santri aduh jarang ngaji ka dieu teh ngaguling di deuleu ieu kiai bengkak saya mah ngaji-ngaji cenah ieu emang kenapa sakit ini emang kenapa jatuh di sambungan yang begitu aing ngaju gerget ke bupati na cial teh bupati ya ulah ka bupati atuh ka urusan PU atuh pan urusannya anak kabehan ih tah rapihan besi ke bulan puasanya leuleus ngaguling deui jauh keutamaan pejabat ieu nu sok urus
politik, ekonomi, budaya, dan berbagai keistimewaan nu lancar. Urang ngahormat kanyana, sambut ku urang nyaho lantaran istimewa jasa. Bung Karno mah digogorengnya tetap bagus bae. Heran, berbagai sektor ngagogoreng Bung Karno, niatan nu lurus tetap telas ku digogoreng Bung Karno teh. Mantap bagus bae. Geus puguh ku bangsa birokrat mah digogoreng. Geus PKI lah tetep bae unggul bae. Menang satang unggulkeun Allah. Lawan ku sia Bung Karno moal pisah kajen ku kumaha ge lantaran niatanana mulus ka rasa ku urang kabehan. Geus dicitak gorengkeun Bung Karno, PKI-keun dan lain sebagainya bagus bae. Soeharto baguskeun jore bae. Heran tah tangkal Golkar tah goreng bae. Ini. Aduh, Haji Pudoli asup Golkar deh beres Cak Pudoli ente aing mah duitna doang doang yang Haji Pendi lah teu bareres. Nah iya sambut deuk kumaha nyambut da kanyahokeun heula keistimewaan Ramadan. Aya naon di jero bulan Ramadan hingga haram ka neraka? Berarti lain lalawara. Nah, urang mah pokona sambut Ramadan. Oke, bakal dicaritakeun minggu hareup. Jadi bakal syukur aba-aba doang. Ya minggu hareup urang nyaritakeun kautamaan Ramadan, syarat rukun puasa. Ieu mah siap-siap ke minggu hareup urang penutupan pengajian ngebahas tentang Ramadan. Waduh ngabesan sial jasa ngabesan dia. Coba nyana beratan ke Ramadan tak beratan ke ngabesan coba aja. Iya cerita bahwa ke urang minggu hareup urang ngabahas tentang Ramadan, kadar keunggulan Ramadan kumaha sehingga urang bisa ngahormat ke bulan suci Ramadan hingga kunga hormat mapag bunga di papag Ramadan haram ka neraka. Mata kemun aya jelema bunga jasa deuk datang na Ramadan sehingga kunyana di papag hayal gegeraan datang Ramadan 5 poe deui ka Ramadan paeh surga lantaran geus bunga jasa dek datang Ramadan can kaburu Ramadan datang nyana ku ngahormat ka hormatna mapag bulan Ramadan 5 poe deui surga. Nah maningan paeh ta meme Ramadan maningan datang ka Ramadan. Cak aja pene puyeng aing kan teh. Tuh asana model nu kolot mending paeh. Paeh lah saknya lah geus teu puasa tapi surga kan mantep. Aduh tetep atuh paeh majanu Allah yuhyi wa yumiit eta mangan sakadar deuk datang ka mana urang mapag kedatangan bulan suci Ramadan. Tanyakeunlah ka diri urang aing si bunga tante deuk datang Ramadan jabongan awak sia mah ku tolol-tolol teh eueuh bunga teh sia lapar sakana. Nyawa sorangan pan beuteung teh teu kuat asal datang ke jam 11 bae hajuna rapet beuteung ju batak kiceup eta di dinyana doang tah aing mah teh nu teu kuat teh tah. Aduh mangka ningka istimewaan puasa mah makin lapar makin gede ganjaranna, makin dahaga makin hebat ganjaran Ramadan. Lamun teu ngarasa lapar teu ngarasa dahaga leutik ganjaranana. Jadi kudu karasa lapar na aya teu karasa lapar teu karasa dahaga mah atuh berarti kok teu puasa kan. Ieu mah karasa ngangkat ge ngangkat. Angkat leungit. Kunaon aing puasa teu kuat ya saya. Pulpen kudu aleun. Tama lain puasa gering tama.
tah makin karasa lapar jeung dahaga makin perhatian gede. Sedengkeun niatan puasa teh aya nu ngambean malaikat. Pan malaikat teh aya malaikat raqib aya malaikat atid. Malaikat raqib belah katuhu, malaikat atid belah kenca. Mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid. Tugasnya nuliskeun raqib, nuliskeun nu bagus-bagus, atid nuliskeun nu goreng-goreng geus pada nyaho teh mah. Ieu mah aya satu pertanyaan. Ari eta nu zikir di jero hate ditulis apa teu pantamat teu kadenge teu kacarita. Urang mun ditanya kos kitu mah bisa jawab. Nyahonya. Ya nu diomong nu ditulis we pagawean nyata jeung omongan. Nah, nu zikir khofi aulia, para aulia Allah, para sholihin panjana mah di jero hate cicing besungut nama balem matana kadang perem tapi kan jero hatena zikir ka Gusti Allah tak eta tak katulis tante ku malaikat. Tah eta lalu jadi permasalahan cek saulama henteu lantaran tamat teu kajahoan ku malaikat. Cek saulama tulis ditulis kumaha ditulis bae tetep nyana nulis naonna nulis aambean malaikat. Hate urang teh eta teh kajeun teuing henteu ngomong sungut kaambe ku malaikat. Mun Quran kaambe Quran, mun sholawat kaambe sholawat, mun zikir kaambe zikir. Niatan ge di jero hate, mun niatan ibadah langsung kaambe ku malaikat. Mun niatan maling hangru. Malaikat hangru amat ya. Nah, Ki Haji boga SMS-an jeung jahe. Wow, pahit ya mah pahit. Cek malaikat pahit amat sih Ki Haji kolot-kolot. Kaambe tak ku malaikat hate-hate urang teh niatan nu bagus di jero hate teh kaambe ku malaikat. Nu mantak urang kumaha kiai ilmuna hebat jasa mun nyaritakeun tafsir nyaritakeun hadis usul fikih wah hebat jasa alatna luar biasa tapi teu ngeunaheun didengekeunana kunaon eta kaambeuna ku malaikat lain ngaji golkar cak malaikat bau golkar bau PDI jerona, bau PKB jerona, bau organisasi kaambe ku malaikat lain ngaji tapi bau kepentingan kamu jitu ngajina tetap teu geunaheun ka degena sebab niatana lain deuk Allah. Lempengkeun bukakeun hate bersihan bres dikawuhkeun pertama diri aing nu deuk ka Allah, dua batur deuk naluturkeun deuk los pokona mah iman ka Allah bae. Cek malaikat ieu mah seungit ye mesengit ya beda ya. Waduh barang dibere ku bupati rada bau ya. Rada bau. Waduh pilpres gede berena bau bentak ya. Bau bentak geus menang can bau ya ya. Waduh bedak dilarang kemarin mah. Ulah main duit. Cilaka tuh main duit terus bae. Urang kuari teh nyaho kan. Kok ieu can turun-turun cenah duit. Aya tah kieu nu ngomong kitu belum tah kiai. Masyarakat baca ngomong kiai dan kiai pancen biasana geus rada hanet ieu mah eueuh. Antaran kuari maka PK awas nyana ngaluarkeun duit nah ieu borgol langsung. Ieu mah kudu geus pilihan nurani. Tuh, kontek si hade hati-hati. Ieu sebuah negara waktu puasa ka negara mantap ya. Nya, nah ieu hate urang kaambe ku malaikat. Mantap seringkeun tafakkur ka Gusti Allah beusi salah loyog hate hayang mulia hayang agung hayang macam-macam di luar lillahi ta'ala kaambeuna lain deui ge ku malaikat asal malaikat ngambeuna teu seungit nyana pidatonya di langit wahai para malaikat di dunia aya jelema bisa ngaji mah ngan hangru ka ambeuna nu mana tuh eta nu sok babarengan jeung bupati iya tadi nu sok kampanye teh iya betul iya tadi hangru ka ambeuna malaikat ge di ditu pidato de ulah didareukeutan budak teh mah hangru bau bentek malaikat pidato tapi lamun bagus we para malaikat
itu mah seungit jasa tuh kok mau kelek no seungit wae kamu niatanana bagus Quran ka ambe Quran sholawat ka ambe sholawat zikir ka ambe zikir niatan bagus ka ambe ku malaikat niatan goreng ka ambe ku hati-hati mantak innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah henteu neuleuh rupa jeung jasad tapi nu dideuleuh hate geus Allah neuleukeun ka qalbu urang ka mana loyog sia salila hirup na ngahirupkeun aing sia deuk dikawanakeun sia ke panggih sia jeung aing ka jeung kumaha engke kapanggih sia jeung aing mananya bae melalui malaikat padahal mah aing leuwih nyaho. Ayo orang ketika amprok jeung Gusti Allah geus dikajahokeun ku Gusti Allah. Aduh, luyag gloyog hate urang. Ieu di bulan Ramadan maksudna urang bersihan. Geus lah nu geus mah. Gusti nu geus geus bae teh batulah hampura Gusti. Ih, tuh aing ngahampura. Emang aing tetangga sia. Emang aing cara tetangga sia tilok ngahampura. Aing mah ngahampura aing mah pangeran. Dosa sia gede ge dihampura bae. Geus atuh abdi deuk ngelempeng diri deuk nyambut bulan Ramadan tah dipersiapkeun ti kuari kene hate buka ke lempeng ke rapihan kabita amat mun dongeng-dongeng para sahabat para tabiin para sholihin di bulan Ramadan teh meunang Lailatul Qadar aing mah bejana be datang ka huisan ye tareh paeh can pernah manggih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kos kumaha kiai asal ngagebrai Lailatul Qadar ngagebrai caang Lailatul Qadar di puri ge aya teh si embang ngagebrai pingpingna putih eta Lailatul Qadar keneh tah dadana ge putih di sarua eta Lailatul Qadar jahanam da mah budak Lailatul Qadar bae urang carita Lailatul Qadar tinggal kabita geserkeun hate urang karesep kada dunia minimal kurangan karesep gaul jeung nu teu paruguh kurangan di bulan Ramadan urang bener-bener mensucikan diri sebab Rajab syahrullah Syaban syahri jeung Nabi bulan kaula Ramadan syahru ummati entek jam urang persilahkeun mulayan ti kuari ieu mah sakadar 2 minggu deui urang siap-siap hawana bang saya hawa Ramadan geus aya hawa Ramadan emang urang geus kaambeuh deuk pilpres soalna di Ramadan teh geus kaambeuh jasa bae tah urang siapkeun sambut bulan Ramadan ke minggu hareup insyaallah urang bahas tentang syarat rukun jeung kautamaan bulan suci Ramadan abeh urang puasana mantep sesuai jeung aturan nu nitah puasa lantaran puasa teh aya anu gede ganjaranana puasa di luar Ramadan aya nu leutik aya nu teu diganjar puasa sia kunaon dia puasa ieu aing muasaan si sarwit isial jasa urang ge di puasaan bohongan gua ingin tanya nya teu nembala tanya deui nyileuk kajunyana naon ngajebris tanya deui ku sia geus 3 kali diciduhan aing oh bener tah kudu puasaan tah kos kitu batuk nah ieu muasaan sarwiti ya barang bau di puasaan belum tah budak nah eta kos kitu teu beunang gajaran puasaan hawa nafsu dosa malah nyin leng-leng batur nomor kedua puasa ieu mah puasa dengan sakadar awak supaya hararampang bae daripada diet lah mendingan ieu dipuasakeun eta teh ngiit awak supaya ngareunaheun awak atuh biasa bae teh teu beunang ganjaran puasa kos kitu lamun aya panitah puasa teh tah ti Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak ganjaran aya parentah parentah ulah mun aya parentah laksanakeun jadi awak urang teh diparentah ku Allah melalui Kangjeng Rasul kakarak
istimewa tak puasa. Jadi lamun kahayang urang mah puasa teh nafsu ngaranna hawa nafsu. Aing mah puasa bae ye mah tidak kusasa kusaha ieu ditanen teu kusasa hayang sorangan bae. Berarti kahayang sorangan. Ji cak Allah. Aing pan pangeran pan puasa meureun ka aing. Aju sia eta sosoranganan. Atuh pan aing udah kaganjarna ge. Aing mita henteu naon teu ka sia. Aju sia puasa bae. Ya neraka sia. Tebarang sambarangan puasa ge kudu aya parentah. Kudu aya parentah ta puasa. Mantak aya hiji waliullah beuki dahar jasa. Ieu mah dahar bae wali. Nya teu kanyawaan pajar lain wali. Jelema isuk-isuk wuduk 2 piring, berang setik dahar 2 piring, tas dohor ke dahar deui, meme asar dahar deui, tas asar dahar bae aku dahar apa? Kan biasana wali mah zikir bae. Ieu mah bae aku dahar. Malah deuk ngaji ge nimbel blong budak. Deuk ngaji ge nimbel. Sabaraha kebelna ngaji sih tetep nimbel bae. Persiapan cak cenah ieu. Aya nu ieu puasa bae, nu saurang mah puasa bae. Puasa salat, puasa salat. Lantaran ieu kiai nu dahar bae kiai, nu puasa bae kiai. Ayolah jelema nu geus diwalikeun, ramena baheula. Laporan nanya, "Mama, kunaon? Ai kiai anu mah dahar bae tapi muridna loba, ngaji biasa. Kiai anu mah puasa bae sarua, muridna loba." Gula mendek nanyakeun teh istimewa anu mana tah nu dahar bae teu puasa-puasa nya mah jeung ngalarang ka murid ge ulah puasa. Murid geuneun lalitu mulu eta mah. Ulah puasa. Ai ieu mah puasa malah muridna bae nya naon teu loba omong, muridna mah ngomong itu mah ibadah sih cenah dahar bae. Ai nya naon teu. Kiaina biasa bae. Nya mah nanya tah luhuran mana tah? Ieu na martabat. Luhuran udah harbae balik nyanda kai can pati percaya panyanya asana jadi unggal kita kehebatan nu puasa tapi itu hebatan nu dahar bae. Saya sebulan nanya deui ka kiai hebat nu dianggap istimewa tak kiai eta batur mananya masalahnya mas jangan nanya eta deui kiai aya hiji kiai anu nu dahar bae jeung kiai anu nu puasa bae deuk nantu nanya teh kula mendek nanya luhuran mana pangkatna antara nu dahar bae jeung itu kabeh ge hararebat ngajina baragus muridna ngan eta doang tah itu mah dahar bae teu puasa maksudna ke jero heula doa ka Allah barang kaluar deui teh luhuran anu dahar bae yang lain mah bingung sakena teh. Luhuran dahar. Kakarak doa ikat tilu wae nanya. Urang sabulan deui nanya deui ka kiai hebat. Di lain tempat. Nah jadi sarua jeung tadi dah. Begitu aja luhuran nu dahar bae tah luhuran nu puasa. Kecek jadi jawabanana mama tador heula ka Gusti. Apoe 2 poe ka 3 poe aya jawaban. Luhuran nu dahar bae. Ciban bisa gitu ja pancena dahar mah mawat hayang nginum mun gede dahar loba nginum peureum bae pada tuh bisa luhur tepuyang enggak cenah teh ini luhur ieu ge luhur ngan dibandingkeun jeung nu dahar bae luhuran nu dahar bae nya mah deuk nanyakeun ge di mana selipna ulah aju ngabandingkeun ka sia berarti aing ge dahar bae luhur lain kitu. Itu siapa pangkat ieu mah. Atuh mah bangsa menang ngaran ore koros kabeh ieu mah tuh. Ieu mah batur, ieu ibadah kan ieu mah tilok puasa, ieu mah puasa. Tah luhuran nun teu puasa. Selipna di mana ieu pengetahuan urang. Ulah aju ngabandingkeun aing berarti luhur, jah aing dahar bae. Heuh. Sia mah sok aju kasorangan pugu, ngan nilaina ku sorangan. Geus ieu nilai mah kabeh ge koros kabeh. Doh, codok kiai sok-sok, kiai orekos, aing bapana orekoros. Orang rombongan orekoros kabehan orang. Selipna di mana? Tuh, nanya lah nyana ka hiji jelema
anu luhur ahli suluk senggeusna kiai anu ngajawab luhuran ieu abdi nanya ka anu kadua luhuran ieu keneh nanya ka tilu terakhir tetep luhuran nu dahar belah mana selipna sih mama henteu ngagorengkeun ngan abdi mah aya selipna oh budaya nyaho selipna saeuti mana ari anu ieu ibadah kiai nu teu dahar jalma sesuai jeung aturan Allah teu mengada-ada nya nama daharna ge lain hayo bae ieu ketika lapar dahar teu lapar berarti elok aya teh mapan terus bae patuh kuari ge persiapan jang dahar ge geus disiapkeun deui iban teh nya nama asal lapar dahar dahaga dah aing teu lapar mah teu jadi sesuai jeung kaayaan mana anu dibutuhkeun dahar mana anu dibutuhkeun nginum mun ngantuk kajen teu ingkeur ngaji hees bae loba teh mah kieu nu kitu mah hampir kabeh di dieu saparok kitu teh mah eta wae teh nu kos kitu sih ade besi aya di dieu digigireun urang mah hees bae nah ieu wali ye walingi ye belum walingi mah tah ieu tah ieu dahar teh lain sadahar-dahar aja mah hiji di mana butuh dahar dua niatan jang kuat ibadah salat maca Quran zikir nah ieu sesuai jeung parentahnya nama ari ieu nu puasa bae lain teh hebat ngan aya pemaksaan diri nyana teh pemaksaan diri jadi sorangan tanpa diparentah ku Allah ngan tabarruk ka Allah melalui sorangan luhur nama ngan dibandingkeun jeung perintah Allah nu langsung luhuran keneh nu melalui perintah sebab ieu mah teu mengada-ada nu dahar mah ieu lapar dahar emang dititah kulu wasrabu ieu gitu ari ieu mah sanajan lapar ditahan ku aing ditahan aya pemaksaan diri jadi berarti aya rada takabur aing mah puasa bae kajen bisa deket jeung Allah tekan ku puasa padahal mah teu kudu ku puasa deket jeung Allah mah ku sesuai jeung parentah Allah deket jeung Allah tah ieu bisa nya nama ieu nu dahar bae mah hiji dibutuhkeun dahar niat jeung ibadah ari nu ieu mah aya pemaksaan diri bahkan lamun puasana saeutik deui mah ye cek eta nu suluk teh salik saeutik deui mah si ieu lamun boga rasa bahwa ieu teh nyana puasa teh boga kekuatan nang dirina atuh bisa-bisa teh diganjar ku Gusti Allah selip saeutik bae silakan cilaka nu mantap nu puasa bae can puguh hebat lantaran niat di deuleu jeung perjalananna kumaha nu dahar bae ge can puguh komo nu dahar bae meslik loba jasa tuh ieu mah loba jasa selip lah tuh ieu mah horenganna ngagunakeun batin kabeh ya jadi orang dek dahar bae nginum asal batin orang ka Allah puasa bae ai batin teu ka Allah mah ku hawa nafsu cilaka nah ari puasa Ramadan mah instruksi Allah teh mah puasa sia tinggal ridokeun we hate urang kuncina mah Gusti abdi datang ke bulan Ramadan haju ku Gusti dititah puasa abdi ridho jasa dititah puasa ku Gusti andai kata abdi dibere kuat berido jasa andai kata abdi dibere kuat cuman bari lapar ridho abdi mah lapar na jeung dahagana abdi mah ridho kumaha Gusti bae geus tah eta tah nu hebat mah tah urang ngalaksanakeun parentah Allah di bulan suci Ramadan ridho ngalaksanakeun parentah teu ngarasula panaya kieu ye aduh ya aing lapar jasa ieu teu genah hirup ya aing sebenarnya mah aing mah duh ya parentah bae tapi aing lapar ya aing mun bisa demo mah kalau demo ye tah budak sakumaha deuk ka DPR demo tak ulah kos kitu ulah ngarasula ridho nu nyieun urang Allah nu nitah puasa Allah nu ngalaparkeun Allah nu ngadahagakeun Allah eueuh jelema urang ka kamar nginum eueuh nu nyeuleuh kumaha tenang Allah tah lain jahanam tah bantu aya pandinya jawara di luar puasa asup ka jero kamar nginumnya di jero kamar laun neuleuh ieu tak ulah datang ka kos kitu kos budak angon orenganan ngadapok bae di bujur kebo pangangon eta tak ieu nya jadi urang ridhokeun ridho abdi dititah abdi didamel ku Gusti sakieu ridho
abdi dibere soehat ku Gusti ridho dititah puasa Ramadan abdi ridho dilaparkeun ku Gusti ridho ku lapar didahagakeun ku Gusti abdi ridho ku dahagaan tah boga ridho bae geus luhur urang ridhokeun sagala rupa kajadian di bulan Ramadan intina puasa urang supaya mantap jasa mundel ieu nu geus kolot mah kudu dirapihan. Jadi sambutlah Ramadan kurido kulantaran niat mah tempat dina qalbu dina hate henteu kudu dikenalkeun henteu kudu ya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan ya hadis sanad teh kudu di jero hate bae geus urangna ieu na nyaman ieu na geus bae nah naon cak pamajikan geus niat kitu kadenge kolbu neng kolbu cak kiai get makomna maudina kolbu niatna neng geus gitu-gitu ge teu kadenge ye ibadah puasa mah jeung Allah neng wara cak pamajikan kada karak ngaji 3 minggu wae ge kulantaran tempat niat badina hate urang kelempang niat mantas salat maghrib niat aing mah penting ye lah daripada besi engke kabolosan niat bari lempang di jero hate nah itu semoga dina anda terjadi bahkan ke salat isya ya sholli fardhu isya ya barokan makmuman Allahu akbar lantaran imamna panjang maca suratna Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala nomor kahiji niatna lailan likulli yaumin fil fardhi unggal penting menurut mazhab Syafi'i dicandak tina dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi malam yubayyitu syam qabla al-fajri fala syamala jelema nu teu metingkeun niat metingkeun puasa memeh fajar atuh teu kareken puasa mah kudu niatna aya nu paling pendek tapi cukup nawaitu shauma godan min ramadan cukup basa idopatkeun nawaitu shauma godin min Ramadana cukup geus kita geus sakitu ge cukup bahasa urang bae niat ulah puasa esuk tina bulan Ramadan beres cukup geus sakitu teh geus cukup hayang sampurna cenah kiai hayang sampurna mah ye nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala Allahu akbar aduh sakali deui tegetkeun jang urang ngalaksanakeun sababaraha poe deui bejaan anak urang nu leutik urukan ku urang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala eta sempurna cenah kiai aya di lembur manu Ramadana nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala ulah digeunggeureukkeun Ramadan keneh cenah aya nu Ramadan kumaha nya bae nek Ramadan nek Ramadani Ramadan eta bisi nu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadanu aing salah ya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadis kene nu batuk kene wah berarti aing salah ya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadani hadis goblok tilu kabeh batuk sia sakali deui aing nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadan batuk teu budak tah
urusan maca aya paranti na ngaranna ilmu nahu disebut baca Ramadan kene Ramadani hek ngan mun make aturan Ramadani sebab naon an adai diidopatkeun kana fardi diidopatkeun kana Ramadani diidopatkeun kana hadhihi sanati masalah geus Ramadani acara kula mah deui bae an adai pada syahr Ramadana misah jeung hadhihi sanati masalah lah ini daripada ribut Ramadana jeung Ramadani mal puasa mungsang mangsingnya na sayang ini mah kiai itu Ramadana kiai Ramadani guys mal puasa tolong aja lah ya Allah ya Rabb tes ulah masih dikeun niat mulah masih dikeun niat komo jeung batur urang bae kuarikeun ngaji maksudna jangan bener diri urang sakali deui nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala maka denget misalna kudu ngaji di kiai sajen di kiai mah Ramadana masalah geus ya Ramadana aing Ramadhani kayak di akhiratna urang bareng aing ti heula sia panderi tawang ribut ngaranna atuh ya sudah masih dikeun kos kitu mata kukula dibahas-bahas kos kitu ieu teh sempet ribut antara kedua belah pihak lah masalah maca masalah masalah niat nomor kahiji kudu niat kumaha lamun niatna sakaligus nawaitu shauma syahri kulli kula niat puasa sabuladeun menurut mazhab Syafi'i mah teu sah tapi menurut mazhab Maliki jeung Hanafi mah sah Imam Syafi'i mah malam yubayyitu syam qabla al-fajri fala syamalah saja lemah nu teu meutingkeun puasa ya teh niat pentingna direken teu puasa beurangna berarti kudu unggal penting nah kulantaran niat mah tempatna dina qalbu dina hate teu kudu dikedalkeun teu kudu ya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanat teu kudu di jero hate bae geus urangna ieu na nyaman iya nangis be nah naon cak pamajikan geus niat kita kadangnya kolbu cak kiai get makomna maudina kolbu niat maneng geus gitu get kadangnya ye ibadah puasa mah jeung Allah neng wara cak pamajikan ada karak ngaji 3 minggu wae ge kulantaran tempat niat badina hate urang kelempang niat mantas salat maghrib niat aing mah penting ye lah daripada besi engke kabolosan niat bari lempang di jero hate nah itu semoga dina terjadi bahkan keur salat isya ya shalli fardhu isya ya barokan makmuman Allahu akbar lantaran imamna panjang maca suratna imam baca suratnya panjang pan anu diberitakan maghrib hari ini baca suratnya Al-Baqarah jelema nyaho Baqarah sapi Allahu akbar panjang kan Masya Allah waktu surat Baqarah guys beres isuk diberitakan di hari ini maghrib sholatnya Al-Fil gajah fil gajah kan kamari mah Baqarah kamari bae Baqarah panjang atuh komo ieu makan fil mah gajah sapi bae kamari panjang atuh komo fil lah saya mau mal berjamaah kan sial teh jelema
bicara kalian ku babatur kemana sih mal berjamaah imam emang gue imamna diberitakan maka surat Al-Fil emang non gajah kan gara-gara gajah bae sih berjamaah kamari bae surat Baqarah panjang atuh komo gajah cak babatur ada oke nya aing mau alat tolol dasar bodoh goblok atuh goblok cak nya mah beureun surat Fil panjang meureun sapira alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil barang geus baralik bang masih geus baralik deh geus cepet amat atuh surat alam taro Al-Fil teh ya Allah suka teh gajah teh goblok kabeh anak buah Haji Peni mah untu goblok jah nah ieu mah kulantaran maca surat Al-Baqarah panjang Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal Lil Muttaqin Alladzina Yu'minuna cak makmum teh dikira eureun wah imam terlaknat cek dina ieu tungtung mah lain ibadah ka Allah nyumpahan imam mantak jadi imam teh kudu dula-dula ka tukang namun ieu aya nu kolot aya anu gegeraan aya nu nah misalnya aya nu ngamamun kipu doli panjenengan mah undangan mah lulu ya geus kulhu bae geus golo geus sugan bagi dua jeung nyana lah cek kipu doli kok cepet amat mengetahui kiai kan begitu transaksi dong sial salat ke transaksi segala emangna bupati nah ieu mah keur ganekeun imam panjang jasa ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun aing maning niat bae sakeun jeraatan nawaitu soma qadin an ada fadisha ramadan ya isan lillahi ta'ala jadi enggak ulah diomongkeun batal sia di jero hate keur salat tungguan imam niat teh keur jero hate jadi geus teu masalah sanajan salat acak-acakan atuh banyak keur salat niat ngan kacaritakeun jadi salat teu batal jadi teh lain ngomong di jero hate teu masalah deres keur lempang deres keur diuk deres keur salat ieu mah jam 11 nyana sosonoan jeung pamajikanna nah sono tanggal 1 Ramadan nah langsung det pas geus deklimek ya lah lihat inget ya niat puasa atuh langsung bae bari nangkep pamajikan milu deui ongkoh sarua pamajikan itu siapa nanya deui menang eta kos kitu lamun inget boro-boro inget ka niat ya keur carita meunang pikir mah babari jasa bari ngising jadi bae bari ngising nya ge can niat atuh bari ngising nah itu sama kodinana biar beres nah ieu ku babari-babarina ulah jadi masalah niat asal penting niat keur kumaha bae teu masalah tuh ya Allah ya babari jasa nomor kedua tarku mufiri ninggalkeun nu ngabatalkeun kayaning datang benda ka jero beuteung lewat bong-bolongan nu terbuka mata celik irung kemudian sungut tobeh na ieu asup ka jero batal puasa sadajan leutik ka simsimatip simsimatnya sagede wijen sagede atom leutik batal bae atawa urang keur peuting sahur haju gegeran bae memeh nyikat langsung sare haju kaberangan hudang-hudang jam 7 langsung bae kobo digenggerekeun mengaji kok kodok urang ngagenggerekeun aing kok ya kieu si subuh atuh aing mah geus biasa istiqomah aing mah teu kudu digenggerekeun ku sia oh istiqomah malah aing mah lamun salat subuh berjamaah gering oh aya kitu on nah begitu berang salat atau keur lempang aya ceuhil sagede jempol bade amat teh ceuhilnya
lantaran dia geus rusak. Aya nu mendem dinya. Pas ka bawa leumpang beun ka gojlog-gojlog muncul nya dikitu-kitu. Oh daging jadi. Hok leuteur batal. Atuh batal sadajan ceuh. Masya Allah. Si ulah nyari rukun menang segala naon lah. Batal puasa. Dek naon bae tamah dek benda-benda atawa dek cai batal puasana. Termasuk utang. Muntah ngahaja-haja, ngautahkeun ngahaja-haja batal. Tapi lamun utahna teu gahaja, kos kurang kampung naik mobil, kemudian puyang utah. Henteu teu batal, sebab teu gahaja. Eta jelema 7 makan lain deh. Wong dunia muter kiamat cekeun. Kiamat. Atuh di dinya dong memang kebal-kebal pun ditahan teh utah. Henteu batal. Mun ngahaja batal. Eta teh ninggalkeun makan minum jeung jima dalam posisi zakiron eling. Inget nyana inget keur puasa dahar batal, nyana inget keur puasa nginum batal, nyana inget keur puasa jima batal, nyana inget keur puasa borok dahar loba cacak ceuhil nu leutik batal mun inget, mun poho teu batal. Zaid pagawe pabrik cingluh dengan 12 istirahat balik jana ka imah di pabrik apa inget kene paling puasa istirahat lah cenah tadi imah heulanan ya memeh berangkat deui jadi deket ya barang datang ka imah pohoan ya Allah langsung bukakeun turub saji buka ya jengkol ngora padahal mah urut nyana keur penting sahur ai poho makan se poho mah atuh langsung bahaya dak dahar beres dahar nambah deui wow nginum lagi sacuntang gede lak beres tuh ngaroko deui masyaallah ku tenang ge eta mah gue tambah poparan tambah ngaroko dua deui ngarokona di Samsu geus beres ngaroko jalan deui jamaah berangkat ka bab ya Allah horengan aing keur puasa masyaallah kumaha tah ieu mah geus ulah kumaha sujud syukur. Sujud syukur ka Gusti ya Allah ya Rabb ya Allah saha nu mere poho Gusti kan abdi mah poho ieu mah Gusti alhamdulillahirabbil alamin ieu mah pemberian ti Gusti isukan mudah-mudahan poho deuyang. Oh masalah. Kan sia ulah ngadoa kos kitu geus ngadoa deui. Ulah kan ieu keur carita masalah. Asal urang na poho masalah. Urang panganten anyar. Begitu panganten anyar langsung ka kamar. Barang ka kamar pamajikan ieu ngongkong. Atuh aing ngongkong mah teu make jalanan. Eta kan kadele kumata padahal mah kan nyana eta memberi respon sini. Nah, lantaran panganten anyar, poho kan nyana. Ya, langsung ceklak bae geus. Poho keur puasa. Der bae, der selesai. Kak, urang keur puasa. Masyaallah. Urang ngadoa nih. Ngadoa naon tuh? Ya Allah, mudah-mudahan isu poho dinya. Masalah. Lumantak aya anak muda datang ke Sidina Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enon. Kula ieu puasa. Aju. Lamun nyium ka pamajikan batal apa teu? Batal. Insyaallah. Nyium ka pamajikan batal. Gesernya na encan kaburu balik aya aki-aki umur 80 tahun. Datang dari Waalaikumsalam. Enaon ki ceuna Umar. Ieu kula ndek nanya masalah poho di zaman Kangjeng. Enaon?
lamun nyium keur puasa batal teu henteu pemuda kan aya kana dinya goblok paksa kain batal kain teu ieu hukum jadi kos kieu ya emang orde baru bisa boleh dan tidak ini kan hukum Allah ya mah ya nyana ngageser deui ka dinya ngageser tuan teu salah ngahukuman naon kula can balik-balik acan tadi kan kula nanya mun nyium bulan puasa batal tante cak tuan batal emang batal tadi kula ngadengi yaki-yaki mah di mana teh kok hukum beda-beda sih ya di zaman Kang Jeung mah teu beda-beda kieu cak Sayyidina Umar teh aing mah masalah ngabatalkeun ka sia teh lain masalah batal nyiumna sebab sia mah ngora keneh lamun nyium bisa keterusan nu mantak dibatalkeun ku aing abe ulah kes yang ngopenan deh lah nyium teu batal ieu ulah kitu ari aki-aki ieu sanajan cuam cium terus bae tungkap tangkep ja moal terus nya nama moal terus tek ceuli datang terus bae ditanya ki emang lamun nyium moal terus nduk terus di mana cek ngeumok lu menanyakeun ya hukumna dong mun nyium batal dan teu emang teu terus kunaon atuh ora ono wis paten nah, jadi jago dan Sayyidina Umar tak seperti itu jago dan Sayyidina Umar. Masya Allah. Kokos kieu hari puasa nanya deui tah nanya ka Imam Hanafi mah. Mama, hari puasa ti iraha datang ka iraha. Tadi udah cicing betul batur nanyakeun masalahnya nama cicing bae. Cek Imam Hanafi ku hebat-hebat tinggi jelema cicing bae. Tasawuf aja kumaha. Cicing bae, Masya Allah. Nges hampir jelema nanya masalah ka Imam Hanafi hampir selesai karek nyana abdi rek naros naon puasa eta ti jam sabaraha datang ka jam sabaraha atuh ti mimiti fajar shadiq datang ka guru busyamsi teh surup panon poe tuan lamun datang ka peuting panon poe teh surup kumaha jakina cak Imam Hanafi paingan tadi cicing bae atau siapa mah bagusan cicing sebenarnya mah terus guru tanya guys siapa terus balik siapa nanya kok gitu orang bangsana aya kuari gemin atuh aya ya Allah ya Rabbi segala nanya mun datang ka peuting teu surup ku wah itu beres sih bae kudu diamankeun bae ya tabasar wajeng jelema anu ngisang aya ngisang kelem geus ngisang kelem bebeja ka Imam Hanafi tuan kula ngisangna di mana di kali carana kelem kula maju asana ieu encan bersih bae teu kudu kumaha eta teu kudu ngisang jeung teu kudu salat nyana ngalamun bae kieu masa teu kudu salat soal ngisang onam teu kudu salat teu kudu geus kula salat kulantaran nyana kaget nu mantak kula teu kudu salat nu mantak teu kudu salat maneh edan hah pan kula edan emang kumaha iya teh sia teu edan kumaha sia ngisang nage haju kelem geus kelem maju perasaan sia encan keneh bae atuh komo mun make naon mun make gayung atuh sia mah kelem bae boga perasaan sia teh encan ngisang edan sia ngaranna teu wajib salat sia mah kakarak nemahnya orang penyakit waswas mah kos kitu tah enggeus sebenarnya mah lamun aya waswas asa eueuh bae Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah asa eueuh pan Allah teh berarti asa eueuh tah geus ulah salat sia mah mending cekel kan sia teh kudu salat emang kudu edan sia mana yang edan sia salat ka Allah ai Allah di mana ai Allah di mana sia neuleuh henteu ka awak sia atuh neuleuh cekel ku sia cekel aya awak sia aya dina Al-Qur'an wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid cak Allah aing leuwih deukeut tibatan urat gegerong dia ka awak dia bae ge kadeuleuh ka ragep ai Allah nu leuwih deukeut tibatan dia henteu karasa keneh edan sia mah tah mun aya nu waswas mendingan kitukeun bae geus edan sia mah ka dieu geus teu nyahoan da
Allah nu ngagerakkeun urang nage Allah kunaon Allah Allahan bae Allah 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 ieu mah hiji jeung nu ngisang tadi tah geus sia ka ditu baris du edan sia ka ditu geus nu ngisang asan can beres sia takbir can beres ka ditu ngahiji sia ka ditu salat baris nu edan nah balikan deui eling po teu masalah nomor kadua mukhtar teh artina karep sorangan pilihan sorangan jadi berarti lamun dipaksa atuh teu batal